Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Ibu Yeliza wasta abdi Mutia Rosita ti kelas 11 IPS. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan nu Maha Esa nu mana masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Dina kasempatan ieu abdi sejang ngadugikeun biantara nu ngeunaan kabersihan di lingkungan kehidupan manusia, salah sahijina pentingna ngajaga kabersihan di lingkungan alam. Salaku urang terang, yen lingkungan teh penting pikeun kehidupan urang, tina mulai taneuh nu ku urang ditincak, hawa nu ku urang diangse, cai nu ku urang dianggo, pikeun pangabdi sapopoena. Ieu sadaya lamun teu dijaga kabersihanana, cantang tu urang salaku manusia bisa hidup sampurna. Tingali ku urang sapertos kajadian nu atos-atos, kurang kumaha ruksakna lingkungan, geus ngajieun urang salaku manusia sangsara. Kudatangna mangrupa-rupi bencana, banjir, tsunami, nyieun jutaan korban jiwa. Kabeh alatan leungeun manusia ngarobah lingkunganna sorangan. Urang kudu diajar ngajaga kebersihan di sabunderan bumi urang. Aya seueur hal-hal anu bisa dipigawe keur ngajaga kebersihan lingkungan di sabunderan urang. Micen runtah ulah bae, nuar tangkal kudu dipulah pilih heula, diajar nanam tutuwuhan tatangkalan sangkan henteu terjadi banjir. Lamun teu ku urang rek kusaha, lamun teu ayeuna rek iraha. Hayu urang jaga kebersihan sangkan terhindar tina bahaya jeung panyakit. Sakitu biantara ti sim kuring, pami aya kecap nu teu luyu sareng teu merenah di mana, abdi ngaturkeun mangrebu-rebu pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.